Di zoom di zoom. Ayo. Kalian kenapa?
Sambil memori urang peng. Alhamdulillah urang parantos tiasa dugi ka Pawon Busri nararaga paturai putihna Bu Ilis tempatna anu sakitu maninahna lajeng mudah-mudahan Bu Ilis dina mayunan purna tugasna cing sehat walafiat kabek keberkahan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. nya kasadayana alhamdulillah urang teh sangariung sanaos ayeuna urang ngariung nembe disuguhan cai wungkul. Ya mudah-mudahan Bu Ilis samulihna ti dieu teh sing sehat rezekina sing lancar. Amin. Kalawan hidup Bu Ilis saparantos purna tugas teh sing barokah. Amin. Tak gitu. Mudah-mudahan Bu Ilis tetap sehat walafiat saatosna purna tugas. Apunten abinya sama sasarangan. Sampai Seberaminya Bu? seberalaminya dari rumah. Genep sasi. Gitu. Tetap sehat selalu, dimudahkan segala urusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang sadayana dina ieu biasa nempel ngariung dina agenda terkait sareng purna tugasna Ibu Ilis Damina anu kalesan dina dieu pas terhitung mulai tanggal 1 September 2022 anjeunna parantos mayunan masa purna tugas begituna simkuring atas nami pribadi itu pun keluarga punten siapunten anu kasuhun ka Ibu Ilis bobilih salami sarengan aya hal-hal anu bakal biasa ngajahatkeun ka manahan mugia da siapunten anu kasuhun. Belum doa, mudah-mudahan Bu Ilis sabadana mayunan purna tugas aya dina kesehatan ginulur ganjar ku rahmat sareng barokah muga Allah Subhanahu wa taala. Dipaket kamu paket. Tinggal makan we wungkulnya. Acara nih kene nu rapat. Age atosan. Oseng-oseng. Jam 11 reng junti. Kambing. Oh iya liwat. Sok ekspresi bebas, ekspresi bebas. Bebas. Bebas ya, Pak. Sip liwat tuh. Ya udah bapak. Kan foto itu. Gunung guntur, jalan naga pepentasan, jalan naga pepentasan. Amit mundur, wireh badek parantosan, wireh badek parantosan. Ya
mangga urang ayeuna supados aya barokahna, mudah-mudahan doa nama ieu katuangan teh sing janten barokah. Atuh kang anu nyayogikeunna sing janten amal sae digentos oge kudu langkung seueur sareng sae. Kanggo doa nama mangga urang masing-masing sesarengan mangga doa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Tunon pemirsa, mangga Bu, tos. Mantap, Manggus. Mantap, menuna mantap. Sip. Sambalna lada. Oseng-osengna mantap pisan Den, aduh. Waduh. Lada tapi Bakar nilannya mantap. Mantap. Sip. Magepukna itu. Empuknya empuk, mantap. mereka Atos. Itu tukang payun. Enggak, Gunung guntur, jalan naka pepentasan, jalan naka pepentasan. Amit mundur, wireh bade parantosan, wireh bade parantosan. nah itu teh request teh Aya sampai mohon mana saya punya sama. Nah, ya punten. Kita sih jeruknya ya. Atas perungnya tinggi. Atas Bu, bawahnya atas. atas Beda pada yang mana? Jeruk bayam. Udah campurnya. Oh, Udah, Pak. Itu tuh sendoknya. oh. Sudah tidak hangat lagi. Jeruk tadi paksakeun atuh teh paksakeun. Ya bagi langsing. Bila ku ayeuna bisa leuwih ini seperti welcome na. Sak gitu. Welcome na. Esa ngelebet kan sama mangkok. Padahal kalau pilih mah hese paling kalau mangkok. Mata tadi gitu. Munti tadi atuh papa. Lebih pemanasan, dipakai di samping, makasih ya. Pada dua lagu ya. Oh iya. Ada tahu ya? Wih dalam prima dona. Udah main deh lagu masa kecil. Kucing pindah. Dua kira. Kucingku sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu, saudara sadaya anu sing dihormat, rekan simkuring, dulur simkuring di Satker Pendidikan Kecamatan Pamengpeuk. Ngiring sasangam dina Ilwartos. Kami saur pada ini mah temeti asemana deket PGRI akhir mah bisa mereka Kantor Satker. mohon anu kahiji paminten simkuring nyahaturkeun wilujeng ka Bu Ilis anu parantos mancen tugas cacap 32 tahun Pak. Amin. Mudah-mudahan naon rupi sepak terjang kasayang ibu dina turut mewarnai pendidikan di Kecamatan Beuk sing janten ladang amal soleh kanggo ibu cenah. Simkuring oge mementi nyawa plasma dari Pamengpeuk 25 tahun di 87 di kadangan teh 25 tahun janten Amin. mengenal sosok Bu Ilis teh terus kirang langkung 25 tahun. Nah, tadi diuningakeun ku Pak Agus lah bisa. Wilujengkeun mudah-mudahan dina anggoning menjalani hari-hari purna tugas ibu sing aya dina sehat walafiat. Amin. Jauh balai para rezeki kitu sasepuhnya. Amin ya Allah. Hirup pinuh ku barokah. Simkuring atuh salaku rekan ieu teh ari pakarep mah saur Pak Agus teh mah kebek nya. Hayang
acara teh di hotel Homan atau tapi dak sanes ieu kawengku kaugerku kamampuan sok sanaos sederhana bermakna insya Allah penuh pisan gitu pamintan utami nama nu kahiji nyawurikeun kadua doa si hapunten sim kuring khususna salaku pribadi 25 tahun sasarangan jenang tos pamintan aya tingkah laku ucap paripurna yang pamiti atasan organisasi oge aturkeun nuhun pamintan ka ibu punten biasa naon teh paparin kenang-kenangan anu sifatna materi finansial mung deudeu anu tadi teh sakitu pangeusin kuring kasadayana oge ngaturkeun dalah hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran ka punan cek Ilis. Mudah-mudahan daun rupi kasaya nu tadi dia tampi ku Allah Subhanahu wa taala can dibalas ku laku sae. Atur nuhun kana waktuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesannya kepada wabarakatuh. Salam. Puji syukur ka Presiden Maha Suci di Wedan di Dadi Tanahina urang biasa ngempal ngariung dina raraga paturai kineung ka wadi-wadi urang anu ngali sareng anu pensiun. Dan abdi atas itu saya di mewakilkan sebagai atas nama pribadi sama rencana wilujengkeun ka Teh Rida mudah-mudahan di tempat meninggal nyanyi kabarokahan amin kasalametan sareng mudah-mudahan Teh Ilis atas pensiunnya mudah-mudahan Teh Ilis di masa pensiun biasa diisi ku hal-hal anu sae sareng mudah-mudahan Teh Ilis dipanjangkeun yuswa disehatkeun dina cita-citana tina kanan tetepkeun aya mangsana datang aya mangsana ulang jenatang pinastikan teh najan hate berat tapi ke hate mah wil ngagalain dengan hate wilujeng abot sih nya mayuna dinten ieu teh tapi paenten da hari berganti bulan berubah dan ada saatnya berpisah ada saatnya bertemu napa teh dina raraga ieu abdi sabaraha kanca di kantor ngawilujengkeun ka Teh Rida ka Teh Ilis mudah-mudahan ku aya sanaos aya misalkan apa tepihnya tidak dekat di mata tapi tetap hati mah kita saling bersapa ya panten dirasan ieu sanaos urang terus pahanggang terus sama silaturahimna terasnya urang terus terjalin ulah dugikeun ka pertalian saudara urang di Pamungpeuk teh dugikeun ka teu aya pertalian dan alhamdulillah Pak di sadayana panten di Kutawa di Pamungpeuk mah persahabatan pertalian keluarga itu teramat sangat erat ya di kantor tuh abi tuh sababaraha kecamatan tapi ternyata di Pamungpeuk teh sesuatu gitu kan antara staf antara pendiri pangawas sadayana ngahiji karena gana aya oge nu pahare-hare tapi alhamdulillah di Pamungpeuk mah urang saeukeut sadayana janten dina raraga numbuhkeun kekeluargaan di antara urang ngan painten abi nyuhkeun hapunten terutama ka Teh Ilis ka Teh Rida atas nama pribadi sareng atas nama sadayana tangtosna salami urang bergaul sababaraha taun seueur pisan cariosan atau teh jeung laku abi nu kirang merenah hoyong dibukakeun pintu maaf ka Teh Rida mudah-mudahan abdi sapara kanca dina hapunten Teh Rida sareng Teh Ilis oke painten salangsulna tangtosna Teh Rida sareng Teh Ilis upami misalkan aya kalepatan dari salut aya kalepatan sami-saminya urang sidah hapunten supaya urang jalan ka payuna lancar sadayana mun pangitkeun ti abdi sadayana hoyong mah memeluk gunung tapi padahal datangan tak sampai ya benten tetiasa ngajurung laku ka Teh Rida ka Teh Ilis dan sareng suatu hal anu kumaha mung tiasa benten ngulem tadinya kana acara ngariung karon balak kecerakan urang sadayana mudah-mudahan tapi ku ayeuna teh janten satu kenangan anu kenangan tetap terkenang jadi perkataan persaudaraan tetap urang digali pada situ wih deh padan jauh di mata tapi dekat di hati dan aya tawis kadeung sadayana mas mun paenteun dilasani mah tong ditingali nilaina naon tapi ieu mah tawis kadeung kanyaana dah hoyong mah paenteun nya kumaha tapi muhun tapi mun paenteun mung sakieu ka tiasana pada yang ditampi oleh guru Teh Rida sareng Teh Ilis mudah-mudahan kagelah di janten satu kenang-kenangan bisa umur kasadayana
makan cimpuring terus diajak ke ieu tempat sana berat nang tenda qadarullah Allah terus dipayun kantos teh hoyong punten ayeuna mangsana abdi ngalih deui ka tempat asal. Mudah-mudahan tadi pilu anak sadayana abdi di ditu sing sehat sing biasa kitu ngajalankeun tugas negara anu kantor 4 tahun deui. Oke. Beugi ngadoakeun ka sadayana ka keluarga besar Satker Pamengpeuk anu di saneukeun da bisa nama alim kan ya. Aya acara perpisahan gitu ya. Kami nitip ka sadayana tidak ngerti ke bawah yuk. Abdi kawan hebat abdi ulah dikantunkeun keluarga besar Pamengpeuk ulah disaha-saha kami abdi tadi tuh disaha-saha abdi hareukeun. Alhamdulillah Bu Haji kokoh waktu eta enggak Bu Haji mah kalau di balik eta di Pamengpeuk jadi 5 tahun aya di Pamengpeuk bisa bawa ibu di Pamengpeuk ke keluargaan anak. Rumah we abdi ka sohib-sohib di Pamengpeuk oge atuh perpisahan gitu nya. Dan seragannya ku direncangan. Rumah we abdi kan dilebetkeun di organisasi isu di teras biasa sesarengkeun secara kurang Pamengpeuk. Harus bisa beta Bu Haji nya. Beta keluargaan anak di Satker gitu. Obatnya diulah disaha-saha tapi kan sering gitunya terus oke ke Pak Wahyu ulah asa-asa upami misana beryogikan abdi gitunya upami abdi beryogi gitu yogikeun di Pamengpeuk istune ikhlas ari mah ngabantos Sami hapunten. Waalaikumsalam. Congcorang sing walang sembah walang sungsang walang sangit walang sungsang walang sangit nyongcolang kasakuliah temang Sunda ulah leungit temang Sunda ulah leungit saninten buah saninten dicandaka parapatan dicandaka hapunten abdi hapunten bilih aya kalepatan bilih aya kalepatan gunung guntur jalanaka palasari jalanaka palasari amit mundur sugan jagal tepang deui sugan jagal tepang
Mantap lah.
kita seandainya kamu bisa mengulang kembali lagi cinta kita, takkan ku sia-siakan kamu lagi. Bu Mary mana Bu Mary? Kita tampilnya. Aye. Beda. Memisahkan kita, mengingatkanku pada dirimu. Gelora mengingatkanku bahwa cintaku telah merasuk jantungku. Sejujurnya ku telah bersama mengulang kembali lagi cinta kita, seandainya kau bisa mengulang kembali lagi cinta kita, sejujurnya